Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafizun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Puji urang sangatun ka Gusti Nu Maha Suci, puja urang sangatun kepada Allah Anu Maha Kawasa. Kalayan karunia alhamdulillah urang sadayana dina wengi salasa anu ayeuna biasa kempel ngariung di ieu tempat anu kalintang barokahna di Masjid Al-Ikhlas dina rangka nohonan kewajiban urang sadayana sebagai umat manusia nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan kungalakungan kapal urang di masjid Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna salawat wa salam mugia sangka paosna dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana, dukungan urang sadayana, buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kasadaya kula wagina para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan urang sadayana wabil khusus anu hadir di ieu patempatan. Oke, dulur-dulur urang sadayana anu aya di luar masjid, mudah-mudahan salamina kagolongkeun dan umat mantena dugi ka akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Para wargi sadayana sada acan dipasihkeun ka bersana penceramah. Alhamdulillah urang sadayana waktos teu karaos bade menjelang sasi Rajab. Dina sasi Rajab urang sadayana insyaallah bakal memperingati disrokeun sareng dimiraskeun anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng teh insyaallah para pengurus DKM bakal merencanakeun namun kanggo penceramah atanapi teknisna cikuring selaku pengurus panggara jamaah pilih gaduh ide atanapi kahoyong katut dugikeun ka pengurus insyaallah. Oke, urang sadayana panginten atos Rajab Marwah sabuk begitunya. Mudah-mudahan yuswa urang sadayana dugi ka sasi Ramadan didugikeun sehingga urang tiasa ngalamati bulan Ramadan banyak penuh barokah, penuh ampunan. Urang sami-sami gunakeun dina sasi Ramadan, tingkatkeun amalia ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, supados tengah nyangkol kana waktos di waktos parantos jam 7 kubri bados ya waktos disangkakeun ka kersana guru urang sadayana Ibu ya Ismet di Sukara. Makanya Bapak detik susu. Dan alhamdulillah tadinya kalau ganjangan sampai untung hujan dia kena orang minta ya Allah ulah hujan namanya ngaji. Sampai hujan nama beres ngaji ngarang bari nangkot. Gangsan ayo nangkot pas hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan wa syukran lillah wa salli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kahatur nu dipika hormat kuring sareng sabaraha jamaah Bapak Pamarsa berbahagia salatu PKM Masjid Al Ikhlas Al Mukarram sadaya sabaraha para hadirin para guru urang sami rawuh biasa. Mudah-mudahan Allah maparing kesehatan para jenengan. Amin. Salajengna jamaah Bapak Ibu Bapak para sepuh nu sami rawuh para pemuda alhamdulillah kumpul pulung di Indonesia kali Ramadan di barangkali hari alhamdulillah dina ieu saha sadia acan ngaos hancak pangaosan diteraskeun mudah hoyong urang sasarengan ngadua ka Allah. Hiji Allah maparing pangapunten kana dosa-dosa urang sadaya. Kaduana Allah mukakeun kaberkahan rezeki, lancar usaha urang, gampilkeun ka sakurang, can boga gawe dibukakeun jalan boga pagawean, boga pagawean sing tuluy mayeng pagaweanna teh. Aya dina keberkahan. Atuh misalkeun dina ieu kesempatan aya anu teleresan gaduh maksad sing hasil maksadna. Oge berdih Fatihah kanggo Teh Nepi Kurniawati binti Wong Kartiwa nu di Tedamang urang duakeun sarareanya mudah-mudahan wasilahna ieu cai Allah angkat penyakit anjeunna disehatkeun saking maha bihara-bihari. Sok bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rabban nas azhibil ba'sya isbi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman kama qulta fi kitabika wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Mudah-mudahan doa urang dikabul ku Allah. Amin. Gaduh panyawa sami bisa kencan kapuyakeun ngaranana geus urang pasrahkeun ka Allah. Mudah-mudahan nu panyakitna geus lila, panyakitna anyar kene sing sarehat. Amin. Omong penyakit kanker, kantong kering. Sing barasil deui kantongna pesan. Loba kanker lain kanker penyakit kantong kering. Duit keboga, jadi kalau kada keboga duit batak resep ngaji. Dalam memboga duit mah ulin gitu. Dan ayah sata sabur binikmah teh ku sabab kurang teu boleh dibere boga, jadi akhirnya ngaji. Itu bersyukur ka Allah, untung ya Allah abdi dibere pakir. Dari dibere luasa. Mun dibere duit 2 miliar sewa mah geus ka Perancis malam Salasa. Kudu ngaraji. Dan alhamdulillah ben we urang nikmati mata cek buya ge tadi ulah jauh di asbak ngawar korek. Sugan nomor gawe urang kaluarkeun udah bagi para urang duakeun sadayana sepuh-sepuh di panunggal nu parantos kudu tapak cokel mudah-mudahan aranjeunana sing dipaparin ku Allah. Amin. Papangkeun kubur aranjeunana. Kenikmatan alam barzakh. Sadaya keturunan sing keturunan saleh. Sadayana di panunggali pemburi Allah dan barokah ya Allah. Angkat kesusah kabingunglah lemarkeun ganti ku kabungan ya Allah. Ila hadratil
hadaratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ahli azwajihi wa dzurriyyatihi wa silsilatihi al-kiram sallallahu alaihi wasallam hasil barokat wa balligh murad al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jamil anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar ibn Khattab Rasulullah Muhammad Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu alaihim wa ila arwahi baqiyati sahabatil mubashshiratin bil jannah wa ila arwahi jamil mujahidin wal mujahidat wal muhajirin wal muhajirat wal ansar. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin begitu segala catat berbeda usulkan rahmat Gusti wa ila arwahi jamil ulama'il amilin wal imamil muttaqin wal mufassirin wal muhaddisin wal awliya'il muqarrabin nafsu bidzalika ila qutbir rubbani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Doakan orang sebut nama masing-masing ibuna atau bapakna atau saya doakan mudah-mudahan Allah maghfirlahum wa afihim wa afwanhum wa akrim nuzulahum wa astighfirullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten sawios singkat tapi wadal. Sebab kunaon disebut ngaranna riungan di majelis ilmu teh sebagai rawdun min riyadil jannah. Taman dina taman-taman surga. Sok di dieu nu ngariung leuwih ti 50 jelema. Sementara pamendak tina keterangan di mana ngariung jalma 40 robana bari ngadua ka Allah dijamin ku Allah tadi ijabah doa. Amin. Ramah tantang tuh. Di mana kuliah dijamin apa? Dijabah kina lisan jelma anu salah sawios nu 40 tadi. Urang mah teh apa? Unggul Allah nu uningan. Sebab masing-masing ngagaduhan hate. Bari teh apa urang mana pang ikhlasna hate. Tah ngariung kieu teh lamun urang nyaan aslina urang apal kabar-kabaretaan. Kabita urang ngariung kieu. Atuh ngumpulkeun ka imam meureun kudu kaluar duit 200.000. Lu cai segala rupa. Ngariung di kieu mah alhamdulillah. Mata kajen urang cekasar nama karek bisa kitu bisa kieu tina naon tong leutik hate nu penting ngariung ngaji tong eureun ngaji
ieu ngaji. Taweureun ngaji. Sebab naon? Berkahna nu ku urang. Biar cenah abdi capek kajeun, capek urang minta ka Allah sing kajual ieu lelah jadi barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemuda moal panjang itu ya mengaji singkat we mata peupeujeuh sakedak ieu sing bisa ka bawa ka imah. Di judulna mendulang kebaikan dengan via menceku sadaya via hati yang bersih. Sebenarnya mah kerjamaah al-ikhlas moto geus jelas ieu. Yaumun la yanfa malun wala banun. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dua ayat. Di mana artinya yaumun hari ieu poe la yanfa'un teu manfaat, maka pakai ilmu dore. Yanfa ilmu mudore. Ilmu madina nafaat. Nafa yanfa'un naf'an fa huwa nafi'un wa zaka. Naon maksudna make pikir mudore? Sabab salawasna moal aya manfaat cek Allah. Naon? Al malun wala banun. Harta jeung anak urang moal aya manfaat hareupeun Allah. Urang loba harta di dunia ieu moal manfaat. Budak urang jadi pejabat moal manfaat. Lamun pakai istisna illa istisna karena harful istisna dikecualikan kajaba cek Allah mun datang ka aing make hate nu bersih illa man atallahu biqalbin salim. Tingali qalbin salim teh ngaranna nakirah isim nakirah lain isim ma'rifat. Qalbin salim isimna teh disebut ma'at wal man'ut atau sifat wal mausuf muncul santri. Jadi artinya illa man atallahu biqalbin salim. Kajaba jalma nu datang ka Allah hatena bersih. Nah, ayeuna kumaha supaya orang bisa baca hate kudu bersih, geuning hese bersih. Sabab kokotor dunia loba nu napel dina hate. Kokotor dunia. Nah gitu kokotor dunia. Wong jauh-jauh tempoe cai lamun urang hayang minum, neangan cai nu bersih atau cai nu kotor? Bersih. Sarua hate urang ge moal dibobodo hayang nu bersih. Mata kunaon bet nepikeun ka ngahajakeun ti tombol lungsur ka lebak ti jauh daratan ka al-ikhlas rek ngaji supaya hati bersih. Aya hati bersih mah babari ka Allah. Aya dongeng, saeutik ka dongeng bah bios. Aya. Ngan dongeng ieu teh boga manfaat. Aya tukang cukur teu percayaeun ka Allah. Mun bahasa-bahasa barudak mah ateis ngaranna. Jelema nu teu percaya ka pangeran disebut ateis. Bari nyukuran biasa ngajak ngobrol kan tukang cukur paling babari mengajak ngobrol pasal lamun tukang ngobrol tukang cukur cembetut wae urang dicukurna kalakah jadi ribut buuk urang teu puguh naon situ ada nunutan teh ngobrol manehanana mang ai pangeran mah ceuk abdi mah eueuh aya eueuh nah bet ngobrol kitu di dinya geuning aing buktina balangsak hirup tara pernah ditulungan ku Allah. Oh gitu. Jadi ngarasa dirina balangsak hirup teu ditulungan ku Allah. Kaharti kudu jadi tadi nu tadi jelema nu dicukur teh dicekal. Da manehna percaya aya Allah. Beres, bayar sabaraha 10.000. Pas ilit hareupeun prima jasa aya jelema. Buuk gondrong. Didudut ku manehanana yuk urang bersihan da ieu jelema teh gelo-gelo teuing artina ada akal pan dua akal teh kudu dua lamun kableh itu jadi tilu akal kahiji akal gorizi nu kadua tabi'i
Kebleh dituna ruhani pernah kubuya didugikeun. Bedana naon? Akal tabii mah akal nu napel. Deet nama akal urang dibawa ku urang eta tabii ngaranana. Sehingga urang nyaho kana ieu teh cai moal kasebut cejo. Ieu teh naon? Cai. Nu gelo ge apaleun cai. Tak diinum caina teu didahar ieu nama wadahna. Sabab akal tabii. Akal gorizi mah nu ngabedakeun antara bener jeung salah, antara hak jeung batil, antara mana nu haram nu halal. Teu kabeh jelema bisa kieu. Hardik. Teu kabeh jelema bisa make akal gorizi. Aya jelema nu ongkon teu gelo tapi teu ngartieun bahwa eta haram. Aya kableh dituna ruhani mah bakal dipake sakabeh laku lampah anu akur jeung aturan Allah ruhan. Sakitu panjang tinggi. Balik deui akal tabii tadi. Akalna berarti bisa ngabedakeun antara cai jeung lain cai. Diajak duduk pas dina pangkas rambut. Liut jeung aing. Man, dia cukuran, mampu eta sieun si tukang cukur. Eueuh tukang cukur eueuh can nyumput dia. Eueuh tukang cukur. Naon tadi pan nu mangkas aing teh mana itu? Eueuh. Jelema ge. Sieun nyukur jelema ge. Da sebenarnya mah di tukang cukur masuk urang dicukur unggal poe. Sok lamun eueuh keyakinan eta tukang cukur bager moal tumanina urang dicukur. Da wau ge teu dulur lain. Tapi nalika rek dicukur kan kieu si tukang cukur teh. Mangga calik. Betah we gitu kadang-kadang berenunutan. Sok lamun dipikir-pikir lamun eta silet karanti nyukur dikieulkeun ka urang mah. Modal. Urang mau HP, mau duit di dompet santeuna 10-20 ribu. Lamun keur cukur kitu dicucukeun di sawah cenah. Beres. Tapi ku sabab urang yakin ieu jelema bager. Kajen teu wau oge. Duh, we urang nepi ka tamat dicukur padahal peso dicekel kumanehanana. Urang mah teu cekel peso-peso acan. Kadang-kadang beri sare urang. Geus kieu we tinggal kitu. Balik deui tadi si tukang cukur embungeun. Nyukur nu ge nyebutkeun tukang nyumput di dina itu. Wah, mau aya. Berarti si tukang cukur sih. Nah, dibere eta si gelo udut. Bere udut sabata. Balik manehanana teh ka jalan deui. Tah, man. Allah teh lain eueuh. Ngan urang teu deukeut ka Gusti Allah. Sehingga urang ngarumasa eueuh Allah eueuh. Lamun urang daek ngadeukeutkeun diri ka Allah bakal aya pitulung Allah. Naon penting maneh ayeuna nyebutkeun Allah teh eueuh. Sabab maneh balangsak hirup teu ditulungan ku Allah dan maneh teu daek ngarobah diri dina ibadah. Pantes 20 tahun muka pangkas rambut nyekel hulu batur we. Sok, lamun bisa apa kan maneh teh jadi huluna tuh, jadi kepala gitu. Boga perusahaan pan ngareuna mun santeuna. Karyawan 40 ge lumayan. Cekasana, "Bu, kudu kieu supados orang ayeuna kieu kan pimpinan atuh kieu ge. Pimpinan perusahaan. Detik-detik ge pimpinan perusahaan. Ayeuna gede da awak tapi anu jadi kekeset batur pan kadang-kadang nya sok mineng loba kitu nya hayang urang teh robah ibadah. Sehingga bisa diambil pelajaran tina dongeng tadi. Lain Allah teh nulungan ngan urang teh daek datang ka Gusti Allah. Carana kumaha? Hate sing bersih. Kumaha ngabersihan hate? 3 carana minimal sing boga cara bersih hate. Loba teuing mah tuh
Oh di perinci hiji-hiji moal kayeuan 3 we heulaanan pan balik babari model ayeuna dengan rejim cilok babari aci campur ku cai nyak goreng jadi kan harga aci sudah naik wae 282 ya kamari sabah masih 270 naik 272 275 rekel we eta cilok hargana geuningan aci peta ka jadi cilok ayeuna teh leutik gede cilok berungkut sebab hujan no ieu mah oh jadi radio teh ku biaya hirup ayeuna beuki ngagedean aya penghasilan urang anger kadang-kadang mata perlu urang ngaji teh gitu ngarah hate urang teu balangsa sabab naon hate urang ieu manungsa teh dibuat tina 4 unsur nah ieu cang qala innallaha khalaqal khalqa hina khalqihim wa hum arba'atu asnafin hartina innallaha sanyana Gusti Allah taala nu maha luhur khalaqal khalqa nina nalika nyiptakeun makhluk hina khalqihim nalika diciptakeun itu makhluk wa hum sareng ari itu makhluk arba'atu asnafin terdiri tina 4 unsur. Berapa? 4 unsur. Manungsa teh diciptakeun tina 4 unsur. Asnaful malaikati wal jinni wal insi wasayatini. Nyaeta unsur malaikat, unsur jin, unsur kemanusiaan jeung unsur setan. Mending ngadeuleu da kain setan lain matak dibuka kaca panon teh arah jadi ieu kabeh urang kabehanana begitu di malaikat aya unsur malaikat matak hate urang sok kadang-kadang dina nalika keur bener geuningan urang sok rumasa penting euy ngaji diuk sakedeung ge minta ka Allah ya Allah mudah-mudahan urusan kuring dilenglankeun ka susah ka bingung kan gitu. Ya, penting unsur malaikat. Unsur manusia aya rasa sieun di mana-mana teu kabagean. Sieun di mana-mana urang pas lagu butuh mana aya sieun. Eta unsur malaikat. Unsur jin teh tina janna ya junnu artina teu katempo. Mata janin sok aya geuningan bahasa janin nya janin teh nyumput hartina nu teu katempo mata make USG teh make sinar naon ditempona teh nya pokona mah dipoto we jero dina jero beuteung teh make alat sabab teu katempo makana disebut janin janna ya junnu teh nyumput hartina teh nyumput matak mengaji jumput eta teh ka hade. Bangsa jin. Teh lain-lain mah, lain maksud buya kadinya lain. Sok we bari nyarumput oge keur bari arudut cenah. Da udut sok era geuningan sabandang ku tiluan mah. Bangsa ninjina naon? Urang rada era lamun ditemongkeun teuing nya sok rada era. Betul teu? Bangsa jin. Nah nu kaopat bangsa setan ngajak kana goreng we bawaan. Nah unsur 4 ieu teh didugikeun ngan panjang ting ieu mah dugina. Panjang ting jadi moal dibahas ayeuna, disebutkeun wa yuqalu al khulqa asyara ajza is'atun minha sayatin. Eta teh anu tadi teh 8 faktor dipengaruhi oleh bangsa setan, bangsa jin, bangsa setan jeung bangsa jin. Wa wahidun minha al-insu, bangsa manusia manungkul hiji. Summa ja'alal insa mi'ah wa khamsah asyrina. Panjang lah. Jadi intina teh urang kudu sadar dina jero hate urang aya kalana urang hayang nugo goreng embung ngaji hoream ibadah aya kudu diperangan
Sabab lamun teu diperangan moal urang bisa ibadah. Supaya orang bahagia mendulang kebaikan menang kahadean di Allah, jadi usaha sanajan teloba sih lah bebenangan 50, 60, 70 ribu dina keur alus milik 100 ribu kabagian tapi geningan mata jadi betah ibadah, betah we ibadah jeung pamajikan harmonis rumah tangga asa bahagia we gitu. Sanajan musim hujan batur ngabaraso manehan mah ngagodok mie ku tiluan jadi teu madak rungsing cek pamajikanana aya kita apa ayo kita lempengkeun mie na dilempeng-lempeng ku tiluan didahna teh bahagia tetap itu dan ternyata bahagia itu mudah bersyukur bersabar syukur yang ada, sabar yang belum ada. Naonan orang ajol-ajolan hayang model kos batur. Cantang tuh nu batur teh meujeunna jeung urang. Jiga urang make celana ukuran 28, hayang make celana nu 80 kadodoran. Dipakekeun make rapia era ka tempona. Mah jadi rapia aja di warung wae. Kardus di karungan. Ya. Era. Meujeunna nu urang we syukuri alhamdulillah. Maka tilu carana soalkan urang bahagia. Hiji, mimitian ku diri urang. Mimitian ku diri urang heula. Ulah ngobrolkeun batur. Mata lain naon buya Pak geus pernah ngobrolkeun buya mah pantang ngaji ngobrolkeun opat perkara. Moal ngobrolkeun politik sanajan usumna. Moal ngobrolkeun aya batur aya mulai loba ayeuna. Moal ngobrolkeun duit sensitif nu kieu. Moal ada boga. Oh, bukan duit masalahnya kan sensitif gitu. Pandangan orang disebut banyak kan belum tentu juga banyak sesuai. Suka opat moal ngobrolkeun masalah ikhtilaf. Jadi moal ngobrolkeun opat perkara ngaji mengaji we lempeng. Mu aya dina kitab bedakeun. Salah mata dibawa kitabna bisi salah macana benerkeun ulah kagok. Lain di jelma. Mencuri malah datang ka dieu. Ngerti? Urang mencuri macam moal hade datang ke pengajian. Karena urang papada jelma, urang silih bebeneran. Bebeneran dina hal nu bener, silih asih, silih asa, silih asuh, silih wangi. Wah, hidup manunggal. Oh, silih wangian gitu kan jadi seungit saleukur panunggal teh aya kitu teh urang sigringkeun kan moal kamari ge asa anyar keneh teh hayang nganterkeun budak ke stasiun jemput budak stasiun mampirlah di panunggal urang ngaronda bareng ngaronda batur ngaronda buya mah sare pada teh bagian ronda pada panunggal tapi enak aya batur gitu jadi ngageuikeunana waktuna bade ngajemput teh digeuikeun mun digalunggu kan ibra we nyaon geus panon poe berbijil eta ka dieu we mah alhamdulillah boga dulur di panunggal di daya panambatan mun keur kitu na bagi lagu ka stasiun jam 3 peuting teh jam 2 di dieu teh jam 10 geus najan di dieu antosan ronda buya bade ngaronda lain luar buya mah hayang milu diukna supaya digeuikeun babari tah mimitian ku diri tah mimitian ku diri ulah nulah batur kadua mimitian di barang gampang urang hese gampang urang naon gawean urang bisa salat urang bisa ngaji urang bisa salat tapi teu daek salat eta jelema nu kacida loh bisa salat tapi teu daek salat bisa ngaji tapi teu daek ngaji tah eta nu jadi penyakit nu bakal akhirna jadi penyakit kronis kebleh dituna tong boro bisa gampang rezeki barokah ge eueug atos terakhir katilu dina mimiti diri urang terus nu kadua naon dinu gampang mimitian tinu leutikan usaha orang bisa nak kitukeun bisa nak kieu nu penting halal mongtong hayang rezeki nu haram ka hade pembeujeun jauhkeun diri
tina barang haram sabab patak ngahalangan karena rahmat Gusti hartos. Jadi tilu supaya orang mendulang kebaikan via hati nu salim anu bersih dina surat Asy-Syu'ara. Oh di dinya nih surat Asy-Syu'ara ayat 88 yaumun la yanfa' malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Poe di mana eueuh manfaat harta, eueuh manfaat budak kajaba anu datang ka Gusti Allah bari hate nu bersih. Hate bersih supaya bersih jauhkeun diri tina maksiat. Sabab hate kotor teh loba katutupan ku dosa diri sabab kurang katuturkeun ku nafsu ditutur-tutur sabab kurang teu hayang menaklukkan nafsu. Cara supaya orang bisa menaklukkan nafsu tilu mimitian ku diri orang sorangan, mimitian ku hal paling gampang, mimitian ku barang leutik. Mudah-mudahan ayaman itu ngaji mudah-mudahan sakitu jadi lagi kana irung urang tempelkeun di imah masing-masing. Harus dimulai dari sendiri, harus dimulai dari sekarang, harus dimulai dari barang yang paling kecil, yang paling mudah. Gak usah nunggu besok lusa. Mimitian kurang sorangan, mimitian kurang sorangan. Sebab lamun kurang minta batur, ai urang penyontohan bahaya. Sebab naon? Jelema nu ngan saukur bisa nitah tapi teu bisa nyontohan, ieu bakal jadi penyakit. Sebab naon? Ngan bisa nitah teu bisa nyontohan. Harus mudah-mudahan aya manfaat. Hapunten muka suhun dina saneskanten kakirangan. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bil mana di malam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa fakih ahlana wa qarabati lana bidinina tawasalna bitalumin tawasalna bitahlimin antar suqonal wasi'ah antar suqonal amanah abdi tawasul kubakaosa abdi tawasul kubamurukan mugi Gusti ngariskian kajembaran jeung kaamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan manfaat senantiasa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Pangaosan ngarumas yang bilang kalau salah seorang suka berdoa sakit mengobrol sami-sami untuk ia curah pangaosan kawasan hamdalah seserangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.